eta gablek salakina teu guna atuh da. Batur mah boga cai di imah naon sagala-gala ieu mah mani piraku kudu kawalungan aing teh di tahun astagfirullah 2025 kan cai masih kena kawalungan. Kunaon ari Neng Haji kadang ku abanar tin tadi amak-amakan wae. Aya naon Neng Haji? Tugu gitu. Tahun 2025 masih kena mani kawalungan. Goblok salah kita guna anak. Ya Allah Gusti teuing. Piraku kudu kawalungan ieu teh kumaha cenah aduh. Aduh Neng Haji gablek salaki kitu masa teu guna we mangpaatna. Ceun. Pugunya Mang Banar. Sabal we bingung kalah kana otakna ge pusing. Pikiran salaki kitu patut nanti. Kayak ari Mang Banar menduk di tipali mana nama tipali dinya. Ari Neng Haji make jeung nanya ti mana apan ieu teh abanar gede tadi teh ka teh anu nelpon anu nawaran barang duka sabara puluh ton atau 100 ton ngan cuma ngalewat ka dieu ngadangu Neng Haji amek-amekan bilih peryogi bantosan. Oh gitu abanar teh puguh ge kieu. Abanar abi teh rumah tangga jeung si papi teh. Lah ripu tuh geuning kayaan anak kieu. Ayeuna ibah geura sok bayangkeun. Kudu kawalungan. Gusti Allah nya kumaha? Ieu teh sedengkeun abi mah teu biasa. Kudu ibah kawalungan coba. Kudu mirun seuneu dina hawu. Geura abanat. We mah sewaktu ieu kumaha bingung ieu teh we mah. Da ku ge atuh katingali salakina Neng Haji mah salaki kitu mah. Pengawal. Pengawal. Siap bos. Meuli rokok, kopi, pokoknya mah jajanan. Neng Haji pilih bade jajan. Maaf warah. Jig. Sekarang Pesan naon aja bos ya. Meuli rokok, meuli kopi, meuli naon we dahareun we pokoknya mah. Jig sing jauh sia teh. Ya siap bos. Ah benar mah kitu Neng Haji. Hoyongna naon ge mangkat ku anak buah. Ya Allah, aneh. Aku gaduh caroge seperti Abanar. Bagja merujuk abi teh. Gusti, da ieu mah nu abi mah Gusti Abanar. Teu mampu ieu sumur-sumur acan. Teu mampu kok ieu rek ibak di kedah kawalungan. Neng Haji. Ari dieu aya tukang sumur nu sok ngabor teu? Abi mah bujeng-bujeng terang Abanar, bukan ari teu terang. Abanar, dilebet atuh yuk nyariosna ya cai dilebet mah. Ayo lebet. Hei, eka mana sih hei? Hei, eka mana? Saya mau beli rokok sih bos. Di mana sih bosna? Si bosnya ke Bobogohan yang haji di situ tuh. Di mana? Itu tuh langsung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alele wah kita ngalik sini. Bau terus. Wah, sia mah bobogohan sia teh pokoknya. Gitu, we nya gawe teh sia teh jararina. Sia teh bobogohan kotor, ngangotoran lembur. Ya eta si dewok jeung si Buladig make jeung bobogohan. Astagfirullah, hancur dunia ini. Hancur daerah ieu. Kacau. Kotor ku sia. Teu sopan astagfirullah sistem market tajwid sistem boga akhlak si tararaja TV. Teu sopan wae. Ku aing yeuh palingan bieu cek barudak cenah keur bobogohan sia. Kita sia teh jararina sia teh. Naon ari Haji jeung nyangka fitnah ka aing beger jeung si Neng Haji segala macam make nyebut ngotoran lemur bari jeung can aya bukti goblok nya capek teh. Yalah, sia Buladig. Pantesan sia teh beak duit laja teh nya tadi pake awewe sia dipake mahogi sia. Eta dulu si dewok mani jeung munyan manyun. Heuh sia teh balaleger sia teh balaleger apal aing oge sia teh. Naon ari Haji make jeung ngagugubuk duit laja beak pake beger da aing mah banar badag nya Neng Haji. Fitnah ka batur teh. Haji Manyun mah ari sodako kali ibadah tapi fitnah ka batur teh. Kudu aya bukti heula rek fitnah teh. Anjing fitnah dibubuh. Batur mah rek urusan bisnis nya nang beger. Lah sia teh heuh bener raja edan si Rabig. Sia teh nganyuk ke kali tukang dieu barang digubuk heula. Nya teh sia mah pake beger. Aing mah deus sia teh dewok sia kos nu heueuh. Kuaing laporkeun sia ka RT kuaing. Dilaporkeun sia teh ka RT sia teh tepokeun kuaing. Awas sia kuaing. Ngotoran lemur sia teh teh. Jinah. Astagfirullahaladzim. Si dewok sia teh kuaing. Bahaya ieu.
si Haji Mayung laporan ke RT. Ayeuna mah kieu we. Sok pokona mah ayeuna mah kumah sing bersih. Aa engke ka dieu deui. Geus si Haji Mayung pokona. Gara-gara si Haji Mayung si Manyun ra biang kerok teu tulus rek menang duit teh nyen sumur biang kerok wae da jelema teh.